Kalau aja. Saya sabut ke mana berarti? What? Ngalat cai, minuman cai. Udah kaya namun karena jajan. Betul aja panas. Pak, ada Duit kernaam jang. yang kejajaran tuh. Di tanggal cai, mah di tamilan cai tengah gugu disentil gerak ke bapak. Wah, tuh Pak nih. Dek jajan naon? Nih tuangun ke udah lapar tuh. Lapar bapak ge sarua hayang jajan makarep nama. Nih buru tuh Pak. Inung maneh can balik ya aya oge ke meuli beas oke maneh mau dahar. Si mama sendiri tuh di Arab gawe. Apa can ngaweso jika minjem ti Paji Dede duit teh. Minjem 100 ge ke meuli beas ke meuli dahar maneh. Bae tuh Pak. Sangalat cai mah kedua. Teuing aing mah kudu aya aing mah. Ieu pangibarankeun aja ya. Naon lah nih, aya aing mah. Nih, 20 menit kira paraha 50. Bantuan ceboran nang urang tolong nyawa saya eueuh deui. Ledok iya, dipake. Maneh mal mani. Nang kieu we. Keirahan kata tuh lain. Haji. Lumayan tuh boga sayuran dek-deknya bo tanggal cek ngomong. Kerja naon mana jang? Ya tuh jajan mah naon we tuh ada aya naon minuman naon ke tuh ciki-ciki nih loba. Dalin hiji atuh lensa merah. Mata kudu daek, mata ku kolot teh ngarungsing sia mah. Inung maneh can balik. 5.000 we, mahikeun. Nah, 5.000 biasa lagi 50.000, 100. Aya mah aya jang duit pakir meuli beas maneh mal dahar. Sakieu mah naon atuh nih? Mahikeun ciki pan minuman mahi lah. Sok buru-buru bapak rek ngepel heula ya. Aing kunaon me goceng biasa nama 50. Petaan ke bapak. Peta aja kain jieu. Ancam. Woi, rek naon mana bun? Hah? Lapar euy. Minta duit lah. Naon mana datang-datang ngarungsingkeun deui? Wayana setoran. Nah, aku bapak mana tadi bana duit, abun? Bapak tuh dibere pisan 1.000 acan. Nah, kumaha si adel teh teh kalau induk mana gawe di luar negeri, Bapak? Punya tuh teuing can setoran ke bapak urang ka urang ge. Dipake naon duitnya, Cile? Nya teuing atuh. Ku aing omongan ke mah Cuk unggal poe teuing atuh sia teh minta ka aing teh pan aing teh tegawe atuh. Wayana. Hah? Sabaraha maneh? Sasapu heula. Teuing wayana kudu duit heula ku urang sasapuan. Ye, sia mah ngarungsingkeun wae. Ku aing lamun teu sasapu digantung sia jeung bapak manehna ge. Ya, 20.000 awet-awet teh unggal poe teuing sia teh minta teh ka aing teh di mana da. Bae lah buru dieukeun. Ya, itu si bapak. We acung. Ieu teh kuat ukur buka. Kehet. Ngarungsingkeun we sia bapak. Datang-datang teh. Awas ya. Duh, lauk can diparaban euy. Tuh titaheun budak kemana? Biasanya sok aya titaheun. Karunya can diparawan pisan. Tuh, ieu geus loba anakan can diparaban pisan duh karunya. Biasanya sok aya titaheun. Tapi eueuh anu dihaja-haja mah. Lumayan namahan ieu mah. Anggodo. Naon, Bun? Wayana ieu mah cek bapak urang setoran. Sora naon dari mana? Duit. Duit naik tadi bere jajan ku kemana? Ente. Bab inung di Arab, na teu dibere pisan di mana? Ente 1.000 acan. Gawe di Arab, ngai bapak mana eta dipake naon duit teh? Teuing atuh.
Ulah, kuat lapar ya. Kecida si Adel mah budak kuat meresan ribu acan. Kemudian jadi anak aing ku aing sejuta. Ya. Asli dah. Nah, ongko sejuta tapi diberi 20.000. Baik ge sama Hikeun ya, Hikeun lah. Soalnya beri 20.000 mah. Kumaha pamikiranna naik si Adel budak ngan hiji-hijina. Bajing kuat ke jajan-jajan acan menjadi urang aing sejuta kamu budak hiji gitu. Jadi urang gitu pepeje we budak hiji-hiji mah. Dari masih gue lauk mah daripada gue sundak batu. Ese paling badu onrong si Adel gitu mah. Om racung. Emang kena lawan. Tadi di ampun. Mari di mana, Bun? Om. Ya, Bun. Mampang urang boga duit. Urang rek di jajalan kabehan. Asli, Bun. Asli, ayo. Ayo tuh. Anjung. Oi, siapa buat di mananya? Meureun lumayan traktir. Hayu lumayan. Hayu ah. Gaskeun kan? Hayu gaskeun. Asli, Bun. Asli tuh, aing mah 20.000 ke urang, kayu urang traktir di deu. Ayo di mana teh? Nah, nyampe we asal mah ieu we lah, asal mah jajan we. Gaskeun tuh udah. Atepon. Jajan lah. Geng upo hungkul kan. Mana yo? Ayo, tinggi kau we. Ieu nanaon atuh? Di borong ieu mah. Kade saya kebayar ah. Kabayar ieu mah. Rugi atuh. Tok ieu. Ieu mah dia mah, teman. Oh, jatuh. Aduh. Wah, rungkad aing mah euy usaha teh. Mah tuh, mana bayar euy? Atuh kieu we mah. Itu jadi baraon aing mah. Itu. Tuh ada di opi heula di dieu sok habis-habisanan ayo. Iya, itu bayar. Oh, sok itu ya, Dar mah haji kabeh sih. Aing lapor ke bapak. Ayo bapak laporkeun. Bang Adel. Yuhu. Bang Adel. Mana? Adel. Aing mah kumaha itu si Aput ah. Itu si Aput yang baru dakna aing warung aing kumaha ah. Geus ngarungsing deui wae pemuala teh nah kunaon eta si Aputnya. Hayu urang tang. Cok. Hoi, Raka si Adel. naon? Urang ngomongan ieu. Ayo pokoknya perlu. Rek naon? Urang ka si Adel. Rek naon? Urang ge teh. Ora tadi tuh nepungan pusing gitu budakna euy. Sarua hayu. Kemon. Ayo kita senal ya. Parah si Adel ku aing budak. Nah, nanti budakna teh. Mana si Adel deh? Oh, si Adel mah. Sok, kopek. Duh. Kumaha Cam? Del. Ai mana kumaha ieu? Kalau kayak pamajikan mana gawe di luar negeri ai mere jajan budak kok teu mampu mana unggal pementaan ka urang. Oh, Adel siapa? Pemajikan di luar negeri eta bulan meureun di Weselan pemajikan prakut teh ka ieu ku 1000 acan mun jadi budak kurang wah ku aing beres sekali jajan sejuta. Ngeus Com. Tadi kurang diberi 50.000 urang karek-karek nyokot cai nempat cai di nadrem. Dorojo, bapak minta duit yang jajan dibayar 50.000 nya minta di ka maneh. Oh, ai mana si Dikan unggal poe ai mana? Minta ceban, minta goceng na kumaha mana teh teh aduh. Oh geus atuh kitu mah orang teh ka warung urang, buru beak warung urang ah. Tuh aya budakna di ditu. Hayu lah. Oh di warung bisi Di beak warung kene nah. Heeh. Hayu. Oh ayo. Keur ngacak itu baru. Aduh. Bek. Mantap. Ayo. Ayo buru ah, itu warung urang kumaha sih teh? Si Aput aduh nyar we omong ngerakeun we kolot. Di traktir mah. Oh, enak pisan nah. Nyawa kaminggueun ya mah. Oh, atuh minggueun. Oh, tompo ai mah ah. Acak-acak warung urang kumaha? Wah. Nanaon mana ngan cak-cak warung batur? Ayo yuk. Naon, Pak?
Lain naon-naon pun, itu ngaruksak barang batur, ke warung ngaranya kan tadi dibekal ke bapak 50.000. Ai bapak naon 50.000 naon ka dieu? Bebere goceng pirake. Udah apa bapak? Aneh sia. Wah ini jangan. Naon teh ya ampun. Kita duit sama orang mana? Goceng. Naon 50.000 com diberi kurang ke tadi orang rek nempat cai ke hareupeun imah. Tuh, cek bapak mana itu nggak boleh 50.000 sih ya. Naon 50.000. Aslina demi Allah aing mah. Ngan urang dititamentaan. Usaha. Ku bapak urang. Pun, doraka ke kolot itu dengan gitu. Bener mana eta? Dititah ke bapak mana? Heeh. Gening kita mana? Adel kumaha mana ieu? Bere Pantali 50, aku diberi ke bapak teh, beri jeung barang gawe henteu. Nah, kagak Pangadukun. Nah emang dititamentaan. Metan kusaha. Terumasa pokoknya mah urang mah. So, masih mah.